gandung lagi dipasak harewos bae Kangjeng Nabi nah harewos cak pamajikanna di harewos Tuhan Rasul pamajikan kula keur masak ulah lobaan-lobaan 10-an bel 5 sampai 10 ngan saleter masak lagi oh insyaallah cak Kangjeng Nabi gara pasak bae langsung udang Kangjeng Nabi wahai para sahabat pamajikan Jabir bin Abdillah keur masak jang urang hayu urang kadari itu kabehan makaning kabehna aya 700 wakilas 1000 Jabir gegeran bae balik ka imah langsung ngonci lawang di kamar kieu bae cak pamajikan kunaon ka atuh ieu Kanjeng Nabi cenah bebeja kabehan atuh tadi di harewos ieu geus ka harewos tapi jana datang-datang ngomong bae teh kabehan wah ieu mah kiamat sugro cek geuning Waduh, pamajikan geus kieu bae. Masyaallah, nyalahkeun ka salaki emang pamajikan